Wow, coba kalau kadinya kayak lah. Nah, kadi minyakan bae. Iya butuh iya. Oh, nya butuhnya dong butuhnya. Butuh kelapa. Oh, butuh kelapa mung. Iya bisa di batu iya mah nya butuh nanya. Nges pun nama kitu bae ulah dicacahkeun. Inti nama iya butuh. Oh, pasti. Anak makaraknya, oh iya kan ukieu barang galanya. Ah ya butuh lah. Atau iya mah dina jerona teh ya kan? Kieu ya nya posisina kan ieu di jero batang dina buah kalapana kan ya ya. Buat tuh 1000-an tahun ieu mah nya. Masya Allah guys ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas alias unlimited. Oh, segala ayah di dunia. Orang sebagai manusia bisa panempok segala naon manggih pan atuh kadang nu kapanggih maka panggih doang kuari lah kan anak manggih butuh. Iya butuh guys. Dia mau. Oh, ada yang terletik yang ngadaharan butuh Atau di ieu teh dina di mong keleutik aing sok ngadaran butuh kolot baheula. Hah? Naon di dieu mah bandos mah. Ngaranna. Oh di dieu mah disebut teh bandos. Pan aya apalagi nyinan koprah teh dulur pan mamang aing ya. Heeh. Beuh beak ku aing butuhna. Heeh, butuhna. Heeh. Putih teh ya. Halus. Kalau teh ulang ngadaran butuh kelapa yang bodoh. Oh. Kalau kamu tuh. Coba aing nu kanan nu nyekel ya. Bagus soalnya tuh. Butuh ya. Ayahnya, iya menang di mana mong? Di Cipedug, daerah Cikoto, Kaluhur. Bener mong. Ini rahasia guys, jadi gak bisa ditonton asal muasal butuh kalapa teh kan di dia mah bandos. Di dia mah bandos. Jadi saya juga seumur hidup, seumur bulu dahulu baru neule guys. Butuh yang sudah umur ribuan tahun mungkin sehingga ini menjadi keras ya, jadi batunya. Jadi lamun doang di laut mah aya doang naon gitu kebal-kebal mah kan jadi karang jadi iya nya karena saking umurnya saking lama lah. Oke guys, ini obrolan rahasia jadi nggak bisa dilanjutin videonya. Thanks for watching.